Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dewi Mulyadinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saeda singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning ulang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka rengsena. Sugeng para wargi ayeuna bagian anu ke-52 dina lajenganna carita Jawara ti Kuhamaung karangan Kireksa. Sakumaha anu kantos disungsi bagian anu ke-51 hanca penting kamari. Pedagang mandiri kebegatuan hiji mangsa medarkeun kaayaan alam tibeurang di hiji pagunungan. Nu harita atuh medarkeun taruna antawis aki purlaga. Ngalayanan Panjiruyung serengkeun misutilah harita teh kabur ninggalkeun eta tempat. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana pertarungan atawa pitarungan antawis Puralaga jeung Panjiruyung saha anu bakal asor tah dumasarna eta mangga perang sami-sami bandungan ku sayana nan kade ulah kajong-jong alunya bisi hilap janela poho kana panto lagi kana kunci. Wilujeng kurang ajar ya. Panjiruyung, aing mah naik kusya. Ayo layan aing. kurang ajar sia wawayak di pojaran jeung aing. Sok ya aing bisa mah. Nah, siapa urang yo? Waduh, kurang kusya. Hopapila. Yo kusya kudu. Tuau kurang ajar ya, agi-agi bener-bener ngajak ngesang ke si wawayak. Jika nyamuk hayang koyo hayang gancang kaherat sabab disieunku ngagunakeun jurus macak bahaya ti aing. Tapi teu nyaon diladenan sia ku aing wawayak. Cek pirengkeun hate Panjiruyung bareng terus musurkeun deui tenaga dina dampaling. Marana oge hayang gara-gara mungkas eta pertarungan. Saya Panjiruyung, kampenan di pangarasa aing ieu anu baris ngarubuhkeun. Bapak tau sia. Sia ieu anu baris maragatkeun sia. Montong rebah bacot sabrot. Geura datangkeun pengawas sia oncohon. Leuwih rongka batan tadi euy, sok ku aing ditada sia wawayak. Nah, sia. Kurang tatap omongan Panjiruyung. Anak kalayang warugana aki Puralaga harita jika hampang. Sareng mana luncat ngagunakeun ilmu nu wiluhur. Tepikeun ka jiga hiber bakat ku hampang raga. Sadengkeun tualing nagis tatan-tatan rek ngagempur awak lawan. Bersat sinar bodas ngancam dada. Tapi Panjiruyung teh ngajak rikat rambut keris kidang sora. Siung berat leungeun aki Puralaga ditakis ku keris. Nembuhkeun cahaya nu ngagurilap keluar tina eta keris. Akibatna eta bantrokan aki Puralaga meringis leungeun karasana sim sereumeun tapi teu dipalire.
Coy, aki Purwalaga muncak di kenatan. Terus ngawangun kuda-kuda tegap na kadanan. Hiup, urang nyawuk kana dada na Panjiruyung. Datangna tarik nirkilat. Beradug geuna pisan menikeun kadengau. Langak Panjiruyung belak nangkarak bengkang Panjiruyung legitin kasaimangan awak cakakak aki Purwalaga harita. Modal siya bangsat. Sebut aki Purwalaga mindo deui. Maksudna musuh teh ulah bisa hojah deui, tapi estuning mata kaget. Panjiruyung dina sakilat cergedeg hudang jeung katukang nyincak taneuh berjeung langsung ngawangun kuda-kuda anu kuat. Lenin katuhun ka Krisi Gedang Sora teh pamorna ngagebur hurung estuning ngatak serap. Purwalaga sia wawayak. Aing geus moal ngahampura di ka sia. Rasakeun sia. Aja sia geus cacang. Panjiruyung ngayunkeun leungeun katuhu anu nyakal Kris Gedang Sora teh. Tadi sangka berusaha eta Kris teh atuh dilepaskeun. Langsung nguruk kana dada aki Purwalaga. Datangna gancang nandingan kilat. Atuh puguh aki Purwalaga teh bisa ngejat. Barang aki Purwalaga ngocea kalayang awak si aki Purwalaga ngapung jiga kabawa ku angin didorong ku Kris teh. Aki Purwalaga ngagero tarik pisan sorana ting salewur ka unggal madaham dituturkeun ka nguburuhna sora angin. Atuh puguh aki Purwalaga teh harita beuki luhur kabawa ku Kris si Gedang Sora anu lapar ku getih. Lampo kajadian kitu Panjiruyung celohok bengong di handap. Manehna ngerasa kaduhung bet ngalepaskeun eta pusaka. Da satayana mah boga sangkaan yen aki Purwalaga bakal rubuh sabada katibanan eta pakaran. Tapi das kanyataanana kalakah ngabiur kabawa ngapung ku Kris. Nu tantu eta Kris samarka pemilik deui ku Panjiruyung. Sabab aki Purwalaga can bisa kateguh di mana engke ragragna. Tidak aing teh si Gedang Sora ngaberu ngapung bari mawa musuh. Ya hembay salah mun ragragna deket-deket kumaha mun jauh. Salah aing sorangan sia wawayak. Aing bet ngagunakeun ku cara kitu kira ka aing teh. Kira ka kalengitan ku sangka sakitu hadenya. Ka mana ya mun geus kieu? Panjiruyung bari mencerong kanjung antara nengkokeun aki Purwalaga anu beuki lila beuki luhur. Dibawa ku angin anu ngaguru didorong ku Kris si Gedang Sora. Nya akhirna mah les teu katempungeun deui ku Panjiruyung. Si aki Purwalaga ragragna ting di mana boa aya sabab jauh pisan kahalangan ku gunung. Panjiruyung ngahulang. Mana bingung anu teu aya papadana. Tapi lila ku lila mah sadar. Manehna kudu matakeun akal tareka pikeun mudag anu kabawa ku Kris. Nya kalawan terlebat catur burung atuh harita Panjiruyung lumpat nuturkeun aki Purwalaga anu kabawa ku Kris ka beulah wetan. Tasubri para wargi can urang teu heula kaayaan Panjiruyung anu gundag-gundag aki Purwalaga kabawa ku Kris pusakana. Pendeun heula sakeden insyaallah kahareup sampur deui. Ayeuna urang kocapkeun Nyi Sutira. Keur di mana ari Nyi Sutira? Lecetna sorak manuk jeung satu-satu sejena mapaisan kaayaan alam harita. Bre aya hiji tantungan jalma oreng di simana horeng Nyi Sutira. Di sapara komitian tarung antara Panjiruyung jeung Purwalaga. Manehna mah lumpat sakalumpat lampet teu mulih kana nanaon. Tujuanana ngan hiji. Hayang geura jauh jeung anggang ti Panjiruyung. Sangkan bu naon, sangkan bisa bebas sarta selamat nepikeun ka Cibendi. Nya sabadana lalampahan Nyi Sutira ngalewatan pasir anu buristir. Manehna rada teteg hatena
Sabab boga takhiran yen Panjiruyung mangudag nepi ka lebah dinya atuh lumpatna teh beuki kenor. Tungtung areng eureun gek niuk dina jukut. Napas ngahega kesan ngucur samping rarawing hanapna balati kakarait kana cucuk rungga. Parandeni kitu hate mah rada ngemprong ni Sutirah teh ari sabab geus hasil bisa lolos tina udagang Panjiruyung. Nuhun Gusti Allah. Abdi teh bisa salamet tapi kumaha aya? Si Aki Puralaga. Nah, hasil akaran teu ngarubuhkeun si Panjiruyung gelo. Mugi-mugi si raya dina kasalametan ya Allah. Ulah kadasa kumoso. Jek hate ni Sutirah barjeng ngarangha pranjug diselangalirkan ka tukang neges-neges bisi Panjiruyung udag. Tapi teu aya nu katempo lantaran ulah di jelema sejen iwati manehna we sosoranganan. Kurang leuwih setengah jam atuh Sutirah heureuh di dinya. Sanggeus kitu mah Sutirah atuh maksakeun junang tung terus lumampah dengan ayeuna mah teu ngumpatan ting jiga tadi. Kahijina geus capek teuing, kaduana geus ngarasa aman. Mata teu lumpat ayeuna mah cukup ulumpan gancang berijeng tetep ati-ati jeung waspada. Kasubri para wargi lalampahan Sutirah dekat catur lila di jalan urang jojo ringkesna mangsa dina ieu carita. Mangsa alam geus wanci asar harita teh. Nya alhamdulillah ni Sutirah tapi kakademangan si Bendi. Malah langsung nguruk ka bumina Demang Raden Purwa. Sabab hayang buru-buru ngadongengkeun atawa ngabejakeun yen Aki Puralaga keur taruh ngalayanan Panjiruyung. Barang srog kahareupeun imah katempueun ku salah saurang anu keur ngajaga. Atuh buru-buru eta jelema teh laporan ka Den Purwa yen aya sana awewe nu datang cenah. Can sidikeun yen eta teh Sutirah. Toyo anu bijir ti imah. Horeng si mana horeng Den Purwa jeung garwana kaluar semua anu rusuh. Barang mereka nu datang buanana ngaranjug atoh-atoh nama ngancam pun jeung rewas. Pedah ningali Sutirah anu kalotor jeung bajuna saralawe. Masya Allah. Tah gedengan Sutirah datang tos di mana atuh Nyai? Kumaha salamet ieu teh? Aya milik bet datang sorangan. Saur Den Purwa berijeng netepkeun ka karadatan. Sarengkeun Kancanawatin janting bojona teurat nyarios turun kaburuan langsung ngarangkul ka Sutirah. Ditangkep pageuh terus diajak ka jero berijeng ngembeng ku Cisoca. Tiluan arara suka tepas ukek carari kalawan tumaninah. Ni Sutirah meniguliga hatena sabab geus ngungkulung dejung dulur-dulurna. Salamet tina balayu teu maka kariwang teuing. Nyai, kumaha ieu teh dongengna naha geuning bet datang sasoranganan. Ari tuang Rama jeung Mang Wardi geus lila milarian. Tapi can aya nu mulang deui. Ke, ari Nyai kumaha ieu teh? Den Purwa geus teu sabar. Socana teh ka Sutirah anjeunna panganggina terang kana ngalakonna. Napa bisa Nyai dieu sok geura dongengkeun ngalakonna kumaha teh? Tuh aja. Kitu deui ka Kang Aden, abdi teh cilaka dipaling ku Wirapati. Deui jeung ku kelas. Ngalakon abdi teh panjang matak sedih sareng nangsa. Nanging aya hibar pangnu ati sadayana abdi teh kancu aya kana milik. Disalametkeun kuno kawasa tiasa wangsul ka. Cek Sutirah
ngomongna berjing aleg-alegan nahan picerikeun tapi teu lewe aya cari nakdak mate kuat nahan perasaan meureun anu kabaliu teu puguh urus aya bunga aya sedih jeung inget kanu jadi kolotna oge inget kanu jadi salakina. Nuhun alhamdulillah ari salamet mah tapi kumaha dongeng nasa beda dongengkeun ka akang sugan jeung sugan aya gunana keur maluru anu jahatna. Kalawan teu talangkep barabat atuh nyisutirah harita ngadongengkeun naon rupa pangalaman manisna. Tinuniti ti peuting dipalingku Wirapati teu gepikeun kadangat harita. Malahan mah naon-naon anu keur lumangsung harita didongengkeun gemut nakeranan ka Den Purwa. Atuh puguh we Den Purwa teh meunang jenghok. Da katinggal rarayna baru anu teu kena cicing jeung ketakna. Tapi itu kan kalian dongeng na abis jantan kuningnya di mana aina anu tarung teh nyai punten abis terang kana tempatnya mah Kang Aden dan anu jelas mah tarung nate sisi leuweung tutupan sisi leuweung tutupan hiji pasir nu seueur tangkal malakana geuningan balik dulu pamit lapatna pernah nate dia mah. Namun kitu mah teh bisa diantar ke pasar kudu buru-buru susulngan. Jugan sing sugan katulungan maksud teh. Taina wayah daguan haji dia. Omat ulah rek mana-mana nyi, akang rek tulungan aki Puralaga. Jugan seguan we. Aya kana heuli. Cek Den Purwa teu jawaban. Enggal anjeunna lumobat ka tengah bumi, sedengkeun Kancrawati jeung Sutira silih relet. Dua anak ngaros punggung jiga kasima. Tekungsila Den Purwa ulah sagendangdan. Sadia pakaran sakumpitna sakumaha ilaharna norek maju bitotama ka medan perang. Nyai, ayo kan. Akang rek ngaseula ya, kade. Sing waspada di bumi. Ujung angkat sing atos-atos di jalanakan. Kabantu bade. Ngabujeng musuh anu sakitu terengesna. Cek Kancrawati, hatuna tinggal tenerean salah kinarek tarung teh. Bangun tepati nyaluyuan ari sabab Den Purwa sajamian sosoranganan. Nya sanggeus angitan kanu jadi garwa, beral Den Purwa miang ngacurag musuh anu keur tarung cenah jeung aki Puralaga. Tantu we pamohalan kana kasusul. Naon sababna? Lantaran ti Cibendi ke tempat gelutna teh jauh. Parang dene kitu Den Purwa keukeuh indi sabab mulang kaki Puralaga bisi merukeun bantuan cenah kabantu yang haripan musuh anu luhur elmuna. Mangsa alam khususna mata poe geus tungganggun. Tong geret bukirean we disarada jika ngurek meyakin tanagana. Tinggerli tingjarli kaayaan estuning mata kelawang jeung harewang sabab Den Purwa buki deket kasih sinuhun tutupan melikeun kagaleng ku sora tongeret baleger pisan sora manuk receh disarada ngangan pangaubanana barang keur lumampah kitu kadenge aya ngagurubah ti belah tonggo estuning mata luas Den Purwa ngarandeng Sultan mencerong ke tempat datangna sora. Barang beh dia inu kerlimpan kukurbutan irubala jika ayang geteangan. Sabang ketempona panuang tigulah gilar kaungal malham. Kiki. Saha ieu jelema teh ieu? Tah wayah ki goreket aya jeleuweun ganggung si Magogong wah. Masalah deui tantu ieu teh anu ngaran Panjuruyung teh ameureunkeun sia. Ditewak wae. Nah saha manehna sanyana? Cingkeun tes ning manahna Raden Purwa bari jeung turusna teuyeub ka lumuli. Hayang sidikeuna kana keretan rupana eta jaona. Beuki deukeut atuh jelas pisan sidik kana keretan leungitna. Kubas eta jalma luncat ka bala. Celung luncat deui ka rada caang. Terus kapega nangtung lak cangkeng. Panon ngurang ka tempat Den Purwa anu keur ngumput. Manah Den Purwa rewas. Sabab eta jalma anu diintipna jika geus nyahueun ka anjeunna atuh rada sabar oge mata nguruntageun lawanen. Ulayang anu susumbutan muntong jika penjuh lemut sia
Namun anjeun lalaki langitan jajagan bejir. Cek eta jalma beli pandang hurang ka Den Purwa. Jika sidik tentang tunganana. Padahal mah Den Purwa nuntut muli kekerasaan mah. Masa ukur katempok ramang-ramang. Atuh Den Purwa dipandang mikir kulantaran geus katenguk ku musuh. Kapaksa cengkeleng hudang bijil tina panyumputanana. Selendet nyantulikeun bari jeung tetep waspada. Socak melong kana bumi eta jalma utalian iwaki Panjiruyung. Nuker apluk-aplukan neangan Aki Purwa. Nucuk itu nganana bakar ragana teka bahdinya, tapi wawe teka panggi. Siaga lagi, hei. Neangan nyaon ku kurubuatan di balas siapa banyak. Panjiruyung tuanya sorotan jika galak pisan. Eukeuh galak deh. Keke. Sawangsuna ari anjeun saha naha wayah kiwaribet aya di leuweung. Cek Den Purwa kalah malik nanya. Teu wani bepeja nginaan dirina atuh puguh Panjiruyung jadi keheuleun malah katara panana beureum. Hiji doe teh sia. Mangkluk gejol sugan ditanya malik nanya. Heug sia ai teh hayang ngomong jeung aing mah. Aing ge moal maksa. Tapi ieu da sia geudeul, urang ajar. Cek Panjiruyung bener-bener atuh hari teu perlu loba omong. Barang cacap ngomong kitu langsung ngapres atubruk awak Den Purwa. Leungeun kencak atuh bes. Siana arek ngababuk bagian awak Den Purwa. Datang nepis sakana beungeut, bisa kana dada atawa kana careham. Iya, siapa teh lain. Makanya tapi kalau jalma bener alus ya. Ai bunga papa di mangkluk ieu mah lieur. Sok maju. Den Purwa teh geueung teh sieun. Kelakan bunga we ningali kitu teh sabab yakin yen anu sangharepana teh geuning jelema jahat anu sok ngaganggu kana katentreman balarea. Yen pure Panjiruyung arek ngakidor gado. Tarik pisan tapi kira ka bos. Den Purwa ngikat pisan ngajiwarkeun awak ngesot atuh harita. Panjiruyung dari ajang deui leuwih kesit buatan tadi. Tapi lep Den Purwa jongkok ngalokeun sirahna. Bari ngarujukeun peureuk katuhu kana hulu angan musuh. Yung Wah, ya gelo. Panjiruyung harita ngadangna malah nyebut kilo sagarupa, tapi teu lila kitu raden. Entan pikarubuh deh, tangtunganna kalah beuki kuat tanceng. Leuwih ati-ati aya majina nyang hareupan eta musuh. Sia anu gelo mah, ieu tampanan. Sia Den Purwa narajang. Peureuk katuhu ngajius bangbaraan muru kana cukang irung musuh, tapi kalawan gampang. Dipikeun ku Panjiruyung berjilahilkeun awak katuhu, hiu kawak. Pikiran dengan Den Purwa citewa kulungan kenca, ari dengan katuhu nyamber kana iga burung Den Purwa. Hiu kawak, buk. Aduh. Panjiruyung ngakisaan harita panarajing Den Purwa. Den Purwa nya kitu keneh, tapi teu cukup kitu Den Purwa narik leungeun katuhuna menjejak suku musuh. Siap berbung sungguh Panjiruyung harita dan ukur misal saeutik. Awak berubah hiu tidak ke pos. Panarajang Panjiruyung ngahakan angin. Siap lebat bulat. Serangan Den Purwa ditakis hiu tius korbat. Ayo, terus oge sia weweng. Mantap bangun. Iya, tuh. Iya, udah nggak jadi ya. Wah, mondong lunsan si weweng. Kumaha we eta rumah? Anu tarung harita beuki geus buarana geus teu wala-wala deui.
Masing-masing serangan lebih misi pada hayang ngarubuhkeun lawana. Akhirnya pur dua tarung katutunggalan. Bari jeung can nyaho kana ngaran masing-masing. Ari Panjuruyung atuh pangna kacidaan makna teh umeh eta asa diintip-intip ku Den Purwa. Kalakuan jeung ngalampahanana asa aya nu ngahalangan. Munatak dina derna tarung teh nya-nya atawa teu asa-asa. Eta tarung dinyakeun puguh panas kene getihna urut tarung ngalayanan Aki Puralaga. Ditambah di kurasa jengkel jeung gemes kulemitna krisi kidang sora anu kabur atuh bari bawa musuh. Sarengkeun Den Purwa tina tarungna bener-beneran cimes jeung pinuh ku semangat. Lantaran ingat kana lakon Nyi Sutirah anu netelakeun ngeunaan Aki Puralaga anu tarung jeung Panjuruyung. Den Purwa boga sangkaan kuat kan yen anu keur jadi layan ayeuna teh nyatana Panjuruyung. Atuh dina gelutna oge kacida pisan suhudna hayang hasil nyang kalak musuh. Kumaha we kalau panjirinya gelo aing disebut gelo ge jadi masalah. Asal sia burung kurang haji. Ayo we. Put. Here go. Put. Sanggeus masing-masing ngagunakeun puluhan jurus geus jeung geus meakeun waktu kira-kira setengah jam milana. Panjuruyung eureun tarungna. Pangan buralang we ka musuh bari jeung napas ngahegat nyenen kemis. Jengkel keheul ka musuh. Jiga lineuk tampiling khas hayang nyangkalak teu bisa bae. Kesilah. Nya kelak kangaranna gaya atuh geura maju deui katurukeun sakabeh pangawas anjeun. Ku kala baris ditadah. Cek Den Purwa ngantang. Napasna ge sarua ngahegat kesan ngucur masihan awak. Kunaon maka capek ge. Ya, wok banyak sia. Moal harkina jero geluting kitu mah. Ayeuna mun beda sambat indung bapa sia banyak. Beda papa keun jampe pae. Siapa aing bakal mungkas ieu tadung. Ku jalan maragatkeun nyawa sia. Nya sama sa tapi sama modal. Beda jawab padanya aing. Saha ngaran sia? Kalau kaseuri sia banyak. Namun benar bisa ngaragatkeun nyawa kula. Teu kudu tanya ngaran sagarupa. Teu moal aya gunana sok. Jalankeun we. Nya anjeun teu bisa tara segan kurang ajar. Hiup. Panjuruyung deku. Terus ngajakom teu beda jika meong anu keringintip mangsa. Sorot panon robah jadi seluhurung. Kukulungin jiga mancangan. Rambo-rambona atuh harilas ngandung tanaga. Atuh nempo kayaan kitu mah Den Purwa oge teu wani lalawora. Sabab yakin musuhna ngagunakeun ilmu aneh anu tingkah lakuna teu beda jeung sato maung. Ngajak nu jajat teh mangkluk hayu mah burung ladenan ku aing. Den Purwa teu miceunang waktu. Kancang ngawatak ajiat andelanana pikeun ngayunan pangawas musuh. Den Purwa takitak diberi jeung pinuh ku perhitungan, kuda-kudana kuat jeung pancung. Sakabeh perhatian musir ka musuh. Wawayan kurang ajar rasakeun modal sajadan iwan. Panjuruyung akhirnya jelun catur tan maung dua legenda anu geus penuh utanaga nurubuk arek ngarawek beuheung Den Purwa. Teu beda we jeung maung anu keur ngarontok mangsa. Den Purwa teu obah dina tangtungan. Sakilat ngadorongkeun dua dampal legenda ngerahkeun tenaga batin. Ngagunakeun tenggelan jarak anggang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo!
Panjuruyung kakenaan cungkal ngajungkal katukan tapi gancang meleyak sudang deui seak larajang deui atuh ka Den Purwa. Nubruk suku rek dirampit jeung Den Purwa jingkrak luhur pisan. Kapos awak Panjuruyung naliwat ka handapeun atuh kasempatan hadepikeun Den Purwa. Tonggong musuh sakali dijejek bade jeung geblikeun tarik pisan. Urang agawa kekira si orang kuat si sedan deh yang merasakan siya wawayak. Panjuruyung jadi buring khas bangun bulahai burung jereng-jereng loncatkan ke bela jika meong loncat kakek cajing ke kaki musuh atuh Den Purwa kudu rikat bulak-bilak nang haripan ka musuh malah mah Panjuruyung bangun gampang pisan cileng katukang Den Purwa oge kesut balik sangkan salilana nyang hari ka musuh. Panjuruyung can aya niat nerajang secara langsung tapi terus ngelakuin gerakan-gerakan anu patakdir kana sirah musuh malahan mah terus muter murlingan musuh atuh puguh Den Purwa jadi jengkel hate nyarageureun terus ngawatak ajik kitung lagi pikeun nambahan bobot awakna sangkan berat nanjingan batu anu sagede leuwih raketek dari tenaga batin urat menit ranteng sagujur awak Den Purwa jiga anu liliniun ngageter salila. Bismillahirrahmanirrahim. Kabang gerung na nyaon na jadi mengagibri gitu awaknya. Rek nyambungkeun ilmu teh sia wadak heug sia. Urang jajak waing. Rasakeun sia wawayak. Cek Panjuruyung regaran degiu juga atuh nampil kena pisan kana poe pisan Den Purwa tapi Den Purwa tetep kagem teu usik-usik acan teu obah atuh Panjuruyung jadi penasaran maringan teu narajang sekaligus tapi ngadeuketan nalaunan berijing tetep waspada tur iatna barang geus tepi wah siap aing yup Ayam gajah kuat awak ngetes wawayak. Aku dicangkeun sagwaing. Barang geus deukeut geuk salira Den Purwa ditangkep ku Panjuruyung terus dijunjungkeun maksudna mah deuk dibalangkeun kana jauh cenah sia jeung babekeun waing. Aduh na, jadi bagus-bagus tinggi kanan cembana jagad. Kurang ajar Imang Geruk. Ngajaknya yang lainnya. Ayah, anjing gitu. ningali kejadian kitu Panjuruyung atuh jadi asa diheuregan ku Den Purwa marina ngarahkeun tenaga sapiluh ti luhur ngomong ti hana pribut terus atuh nyoba deui ngajungjungkeun awak Den Purwa tapi tetep bagus jiga patok ngancem kana jagad teu beunang dionget-onget acan malahan mah teu usik-usik acan Panjuruyung kalakah napas ngegak bari jengesan teu hasil ngebahkeun awak Den Purwa. Ye si wawayak kalakah deui sok gunakeun deui kasakkeun anjeun. Ada kumaha ieu sok. Kaulah mah mundur. Kaulah mengalih ku atah. Cek Den Purwa nantang. Tumrapna atuh harita ka Panjuruyung ngaburing ka amarahna. Keheul asa dihina, panas asa dijejereh musuh. Atuh geureuh bungeutna harita untuk kekerotnan jinjing ti pabrakat nepikeun teuing. Ya. Menurut kurang ajar mun dong wakai sombong sia. Goblok. Nyaji kira aing rek sieun ku sia Allah kada aing bedodo nyaji kira aing rek elek ku sakitu Allah moal sadodo aing boga kene ilmu leuwih luhur pikeun ngarebukeun sia rasakeun sia Panjuruyung geus bisa lalawaradi menak gancang atuh mundur rek ngawahan maksudna mah
Sangat cukup anggan nariteun terus ngawangun kuda-kuda nu kacida pisan raketna. Perhatian museur jeung tanaga museur jadi hiji. Rek dipake ngagempur musuh. Rakatak atuh harita Panjuruyung ngawatak ajina Gajah Sewu di barung ku ilmu pikeun ngagayuh angin. Maksudna musuh teh arek dirubuhkeun terus disapu ku kekuatan anu dibantu ku angin. Wah, syah ayeuna mah syah dasakeun waweak. Hiup. Saburut Panjuruyung rajang awakna ngalayang jiga hibar tarikna kalewat saking dengan duanana dihareup siap rek ngedorongkeun awak Den Purwa katukan. Hiup beledug gareong gurang Den Purwa rubuh teu kuateun nahan pangawasa Panjuruyung anu kacida rengkahna. Anak gagaleongan teu puguh cicingna Den Purwa ngawatek ajianana tapi teu mental. Tungtuna kalayang atuh Den Purwa kabawa ku angin puyuh mamalih. Jeunan cicit tantik Panjuruyung ngumbul kawa kaluhur barjun awak anak muter terbeda jika pana. Aduh! Waktu cukup misalnya kapan cari para pemirsa. Ye cerita urang tunda heula. Kumaha nasibna Den Purwa? Insyaallah dinten enjing dina mangsa tur acara nu sarua Mang Dedi baris maju kana ieu cerita bagian anu ka-53. Hatur nuhun ku sagala piperaosanna lajeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.